Assalamualaikum. Lah, Kenapa, Kang? biasa. Kang, Diuk lah diuk. Kang. Kemana itu teh? Biasa we, Bang. Jadi nanya teh kurang masuk yang kata terusan Kang. Bejana aja nih. Kita tetangga anu nyandung teh cina umroh. Umroh. Pas umroh teh kejadian rame di itu teh. Nah, Kan awe nu kolotna teh jeung ngora dibawa. Anu ngora ngaranna teh Hasanah, anu kolot ngaranna teh Ruqayyah. Ayo marina pas ngadua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nu kolot ngamuk. Aisyah nu disebutin nu ngora wae. Aing sebut. Tungtungna pan ngarah aman. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Ruqayyah. Kang rek nanya ieu. Nah, kadus rek diganti cina bejana. Pan kadus di urang teh geus kolot. Jadi pelaturan anyar negara teh kudu ngora. Soalnya pernah aya kejadian, aya 2 kadus geus karelot bimtek ka Jakarta. Tek asup ke hotel. Nah, di hotel kan aya lift. Tapi pas saya asup ka lift, aya tulisan open. Nah, kadus nu rek asup dikenyang ku babaturan eta sia tong asup kana jero openan, hayang tutung sia. Cenah. Cek kadus hijina teh. Ai cek kadus nu hijina teh mah nya openan gede kieu. Poe eta rajana open. Ai pas teu lila aya urang barat bodas geulis asup ka jero lift. Ai nu kaluar urang negro hideung. Cek kadus nu hijina teh tuh tadi ge nu asup bodas keluar jadi hideung jadi tutung.